Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah muji syukur kadat Allah Rabbul Ghafur. Dina danget ieu urang sadaya tiasa petepung labung petepang wajah deui. Dina raraga urang sadayana nyumponan kawajiban nyaeta milari ilmu gesan bekel kahirupan di alam dunia ieu. Nungtut ilmu hukumna wajib kanggo urang sadayana. Sabab ilmu teh tetela eta teh anu ngaping jeung ngajaring ka urang sadayana anu bakal bisa nuduhkeun kana jalan kasalametan jeung kabahagiaan. Bagiana mah salamet namah dunya nya kitu keneh akhirat. Pan eta teh ku ilmu anu wajib ku urang dipilari ayeuna. Kusabab kitu urang patut muji syukur ka Allah lantaran masih keneh dipaparinan kasalamatan, masih keneh dipaparinan kesehatan, masih keneh dipaparinan yuswa kanggo milari ilmu pangaweruh geusan minuhan kalbu urang sadaya. Dedeh teuing geulis kasep anaking ayeuna bapa sejak mere pepeling ka hidup. Mudah-mudahan ieu pepeling sing jadi panggeuing kanggo hidup sadayana. Sabab hidup teh adalah kembang harapan anu jadi bapa jeung jadi ibu. Sabab hidup teh penerus perjuangan bangsa, penerus pedegak dina agama. Maka tancepkeun ilmu dina mana ku jalan panggeuing ti bapa. Mudah-mudahan hirup anjeun sadaya jaga di mana geus waktuna dewasa. Jadi jalma anu mawa guna ka balarea. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Dedeh teuing anaking geulis kasep. Hidup teh kembang ati nu sajati, kembang harapan dina lamunna. Bagja miwah kamuliaan keur hidup sing tinekanan. Geulis kasep anak bapa. Ilmu pangaweruh pangabisa nu aya ti bapa geus dikeprukeun ka hidup sadayana. Eta sadayana sing jadi pituduh jeung pitutur kanggo hidup nggoning ngalajalankeun hirup jeung kahirupan. Sing inget geulis, sing inget kasep. Mulyana manusia teh lain ku harta, lain ku jabatan, tapi ku ilmu nu diamalkeun. Bral geura amalkeun ilmu nu tos nyangking dina diri hidup. Bapa bungah, bapa bagja mun ningali jeung ngadangu hidup, hirup jadi jalma anu berguna ka balarea. Sabab alam kiwari geus hese neangan jalma anu sajati. Sabab sajatina jalma mah kapan ragana manusia kudu dibarengan hatena oge hate manusia. Tapi zaman ayeuna mah geuninganan tetela geus loba jalma ragana wungkul. Hatena mah lain hate manusia. Mata geus loba nu leungit rasa ka manusiaanana. Hirup ge hayang bener sorangan, hirup ge hayang ngeunah sorangan. Jenting batur susah kata langsara, nu penting dirina bagja jeung ngeunah sorangan. Eta teh ciciri manusia anu ragana manusia tapi hatena mah geus jauh tina hatena manusia, mentak geus leungit rasa ka manusiaanana. Harepan bapa mah lintang ti aranjeun sadaya anu jadi pangharepan. Tancepkeun bebeneran keur nerapkeun bebeneran keur diri hidup. Nya kitu keneh sing bisa mereguna ka balaria. Sangkan kangeunahan, sangkan kebahagiaan, sangkan keadilan bisa dirasakeun ku balarea. Lain ukur keur pribadi atawa golongan. Kusabab kitu bapa pepeujeuh jeung pepeling ka hidup sadayana. Bral geura sabar alam kadewasaan. Bral geura amalkeun ilmu pangaweruh nu geus dikeprukeun ku bapa ka hidup sadaya.
Bapa teu bisa mahanana naon ngan wungkul doa. Jeung pepeling sangkan jadi panggeuy. Mudah-mudahan hirup hidup jaga. Di mana mangsa geus dewasa teh mawa guna kapalarea. Jeung mudah-mudahan sing bisa nancepkeun bebeneran, tegakkeun keadilan, tancepkeun keyakinan, kuatkeun akidah. Sangkan hidup lain wungkul menang bagja jeung panghargaan ti manusia. Tapi nu leuwih penting hidup kudu menang panghargaan, ngarep-ngarep kabagyaan, teu nu mere kabungah di alam dunia. Nyaeta Allah dat Rabbul Alamin. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Ieu pepeujuh ti Bapa camkeun ku hidup sadayana. Eling-eling mangka eling rumingkang di bumi alam. Dharma wawayangan bae raga taya pangawasa. Mun kasasarnya lampa nafsu nu mantakaduhu badan mata katempuhan. Sing inget eling-eling mangka eling urang teh hirup kudu areling. Sabab lamun urang hirup teu eling dina ngudag-ngudag kabagyaan, dina ngudag-ngudag kabungah teh geus moal ngahiraukeun deui. Mana anu kudu diudag jeung mana anu kudu dijauhan. Pasti urang sadayana di dinya mah nu penting kacumponan disebut rakus teh. Urang mah jalma anu ngabogaan iman, urang mah jalma anu senantiasa hayang dina jalan anu bener. Maka tadi teh tancepkeun bebeneran sangkan bisa milah jeung milih. Sakitu pepeling ti Bapa regepkeun ku hidup, tancepkeun dina mana mihape di mana wae hidup ayana. Insyaallah bakal aya dina pitutuh, bakal aya dina pitutur, bakal aya dina pituduh Allah Rabbul Alamin. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.